Kenaon eta ning kurah koreh wae nya naon eta Bi? Iya minangka nama barudak teh rek diajar nyale. Oh ning eta teh geuningan di Kupang Gepeng kitu ning nyin sale teh. Me urang mah euy kamari teh anakan tilu kabeneran puguh. Ai ke tah tanyakeun ka pamajikan. Di mana eta teh dimeulieun sauna barudak teh? Duh, aya teh apa barudak teh? Tuh, nya. Ieu kadenge meureunana bikang 2 gitu. Aya birek nyale mah dilandeuh ning Numang Ajat cau Jepang teh kitu ka barudak we. Heeh, kon atuh ai kitu mah. Kabeneran. Barudak teh neneangan ti kamari. Ieu kakarek aya sakieu bari can asa kabeh. Kararagok Ya cenah. sugan we dibikeun ku Mang Ajat dibeuli sareeun mah kitu bejakeun. Aya nu kamari mah urang nu itu mah we dibelol hiji mah. Dibelol nu hiji mah si adat lila. Nu ngamimitian ngan geus bijil nu hiji mah nu 2 murudul kitu tah. Tah boga urang ge di ditu kitu bejakeun ka barudak teh sareeun mah cau onyon digirang. Heeh. Dijorok geura bejakeun. Tadi teh barudak teh neneangan eta teh cau cenah ieu ngan saeutik kararagok arek digarang teh ieu di can asak pisan tuh ieu ge. Kieu kene. Nah, make jeung rek dibikeun. Moal mang make rek menta make rek. Lebar itu teh urang ge menang hese-hese, menang hayang, mae panjang sia yeuna ge. Mane Mas jang dibikeun. Tapi nu barudak di dinya tah nu Mang Eman ngan saleun teh cau Jepang alus atuh di sale erang alus Bi. Heeh, atuh kitu mah pang nanyakeun isuk. Jeung ai barudak Cek barudak teh. Mana nyale teh ngaluarkeunana teh teh Bi? Cenah mah geus aya nu pesen ieu teh ngan duka saha teh ngabejakeun barudak Naon oge. mane teh meribut rek dijual entong, Mang. Make jeung rek memeuli menang haja urang mah entong tong make rek dijual mewing mah. Yeuh Bi. Saliwang mah rarese. Eta Bi ieu barudak nu mesen sale teh di ditu ti Buntas si Aka cenah hayang cenah sale. Kabeneran cenah aya nu nyale di dieu barudak. Aya kitu kirana engke ka barudak mah mesennya. Moal. Aya suganda engke cenah arek di mimitiana teh. Tuh, nyokot heula tadi teh cenah. Moal. Etana yo nyeun. Nah, sia teh make rek dibikeun kitu moal mang. Masih rek dibeli mahal oge. Lebar itu mah mae bangala ieu anu eta nih OTW anu nyusu lebarna teh. Make mana mau rek dijual. Entong mang rek naon make dibebeuli atuh neangan we ka nu sejen mang euy. Ka nu sejen ka banar neangan. Ulah kana ieu mah lebar mane masuk make hayang rek dijual atuh. Yeuh Bi nyalena teh kitu sing herang, sing alus. Moal mau dibikeun naon. Nya teh barudak teh bararingung cenah ieu teh. Da encan bisa kakarek diajar kumaha we cenah ieu. Sia mah murah-murah teuing atuh ditawarkeun teh entong ai sakitu mah aing mah. Buat pesen lagi atuh da maloba Bi 15 bungkus we. Anya Heeh, ieu oge cenah. tadi montong masih rada mahal meusan oge ieu. Sabaraha cenah sabungkusna teh Bi? Ai batur mah cenah aya nu 10, aya nu 20, cenah duka da ieu mah kakarek percobaan cenah susuganan we. Engke teh nya barudak tingkat jualna teh. Heeh. Bukan kitu rada miring-miring gitu. Geus entong rebut tawar wae da mal dibikeun mang entong moal mang mal dibikeun cicing sia mah make jeung rek rebut ngajual me. Pokona mah mang Saliwang rarese aya. pokona mah mang urang mah me itu mah masing ku pamajikan hayo ditawar-tawar ge mal dijual lebar atuh bibit tilu geura sok. Bararakat Bi mah ini ngobrol jeung nu kayak nu nemrong wae. Nya. Nyambung.